Go. Audio Jungle. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa. Patepang deui sareng simkuring Nabila Nur Anisa dina acara Warta Sunda. Nyugukeun upini informasi keur balarea. Edisi Senin ping 21 Februari 2021. Pamiarsa, salami 3 menit kapayun simkuring baris nyaringan pamiarsa dina informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamiarsa, mangga nyanggakeun hiber salengkapna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana, tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 18 taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadantengkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena udah bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude, jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pamiarsa, informasi anu nembe mangrupi pamungkas tina bidangan Warta Sunda dangan ieu. Simkuring Nabila Nur Anisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Go.